Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampurasun alasan pribados di Sukapura menuju linggih di Kampung Dukuh di Mama Uluk. Mama nu hoyong ditaroskeun. Mohon melandun mangga. Tadi terus kacangkem ku abdi Bapak mundal Mama Kampung Dukuh ke tina pasapahna, adatna, budayana, pisan nu abi nu terang. Intina bahwa Kampung Dukuh teh jangan terkusir. Amin. Kusir tina Kasundaan. Salah satunya hiji nu tadi disebutkan bahwa bekal orang Sunda teh di basisir gitu. Eta teh aya tina lalayang sancar. Mangga kumama di gali di tentang basisir kidul sebagai puseur sumber modal atau bekalna orang Sunda. Mohon gitu ari pandangan abdi mah gitu hasil penelitian pribadi abdi di selatan teh kange cadangan pemekaran kabupaten anu sebatkeun Kabupaten Kandang Wesi berdasarkan sejarah. Alhamdulillah sejarah aya peta siap itu upami maksad. Nah kan engke di mana parantos ayeuna mah sahana ayeuna terus keputusan kan ditata ayeuna di mana kan hakna kabupaten kabupaten gitu. Enten kayak disusun lah gitu disusun. Tapi kayak masih keahlianan nangan ini bahan wungkul makanya sampai pemahaman abdi upami ayeuna bahasa gitu. Ayeuna Indonesia goyah gitu. Janten kumaha ngareureuhkeun Indonesia cek pahan abdi gitu. Di mana ayeuna puseurna gitu kan. Dari pusat jagat mah abdi yakin cek pribadi abdi harus Ciamis. Ciamis ngalungsurkeun Tasik. Di Tasik aya Sukapura. Panggilnya gitu kan gitu. Nah, Sukapura anu ngalungsurkeun contoh sapertos ayeuna ka Garut nyaeta Limangan, ngalungsurkeun Kadungora. Tapi Kadungora ngalungsurkeun ka selatan ieu nyaeta susunan Cidamar, susunan ayeuna Batuwangi. Nah, enten kedua susunan anu katiluana ayeuna di nyaeta di Kadungora. Saur pahayeuna Mas Pajari pamahaman abdi anu sebatkeun ieu Kandang Wesi teh kange cadangan pemekaran Kabupaten Garut. Nah gitu. Numutkeun abdi mah gitu. Makana sanes abdi ayeuna masalahna nyaho-nyahoanan tapi abdi dia pangnawan pun deh ngagaduhan sejarah sanes lisan wungkul oge tulisan lagi aya dugikeun ka ayeuna insyaallah aya tulisanna aya petana aya jeung sejadina itu carana mah eta mah nyangageun we eta mah gitu. Karena bukan hanya kanggo Tasik Selatan Garut Selatan mungkin sanes Garut Selatan. Iya mah basisir kidul mah bekal orang Sunda gitu. Contohnya seperti ayeuna kieu ayeuna. Darasan abdi mah moal beres-beres lamun ayeuna Indonesia, lamun ayeuna teu kembalikeun heula kana Pancasila. Iki Pancasila ayeuna isana mah coba di naon gitulah dibuktikan agama mana Islamna, mana Nasranina, mana Hinduna, mana Budana, wiwitan 5 harus nama mana wilayahna sok perdana, mana wilayahna sok perdana serta mahana abdi maka tersusun jadi moal lieureun pamarentah teh masing-masing agama bertanggung jawab. Dari ayeuna mah ku parasan abdi dari ku organisasi mah mal beres-beres rarawasan mah naon sababna abdi pandangan eta sabab yakin
adalah Pancasila itu wadah agama, tapi sanes agama, tapi Pancasila wadah agama, keluaran ayat ketuhanan pahaman madi gitu. Ayo mana balik tahu kita hubungan anak kampung Nagah dengan Sancang. Oh, Kan anu ya publik di urang mah sangat terkenal lah darah Sancang itu. tah Nah, benang merah hubungan Sancang sama kampung Dukuh. numutkeun ayeuna hasil tungtikan abdi, jalaran Sancang itu patilasan Eyang Prabu Siliwangi. Memang ayeuna Nagah hak, Ciamis hak, Purwakarta hak. Terus Sadek Kasundaan adalah masa sumber ayeuna teh Siliwangi. Terus itu ku Indonesia diangge naon lambang kan, dadas kesatuan. Kesultanan Jawa Barat itu adalah Jawa Barat Indonesia gitu. Terus Jawa Baratnya Jawa Barat itu lambangnya Siliwangi. Nah, karesan ayeuna masana ieu anu sebutan Sancang ieu teh numutkeun pangemut abdi jalan istilah mah mengakhiri riwayat Siliwangi itu adalah di Sancang. Anu sebutan patilasan Eyang Prabu Siliwangi gitu sana mah. tapi kampung Dukuhnya biasa disebut Sancang atau henteu? Nah, menten teu biasa. Namun eta Sanjang aya di lebet wilayah Dukuh. Oh, di Bali Gitu. Das nama. terus nah ieu mama uga Cilautan Eureun. Nah, Ciluteureun. Jadi Ciluteureun ieu teh nyaeta hiji tanda di mana Ciluteureun jadi daya akhir zaman CF dunia. Terus, nah, ayeuna masalah bener teu. Nah, tinggalikan alamat usaha. Alamat usaha ayeuna 1400 mau 1500. Terus selama ini Berarti kur cuma 50 tahunan deui. Kan wajar perkembangan terus deh. Di mana ayeuna Ciluteureun ayeuna meh sabaraha tahun namanya enggal kan. Jantan-jantan eta teh perkembangan sampai gitu. Di mana ya selatan jadi kota tos akhir dunia kan itu kau kurang bukti kan gitu. Jadi eureun maksudnya di dinya ada saya bakal saya terus 1500 terus nyambung. Iya. ngan ayeuna ukuran isana empang lagi ya barudak hayangan nyawa ramena hari diramekan kan kudu kurang diramekan gitu. Nah gitu. Maksudnya adik kurang memal kamalinaan ulina gitu kan. Itu. Prestasi mak di Cilautan Eureun teh aya uga nyebutkeun bahwa bakal muncul jalmi anu nuju di bulan kene ku uga. Di Cilautan Eureun Mun da eta mah kangge pemahaman. Anu cebatkan muncul jalmi eta teh seueur enten gitu tafsiran. Nah, dina masa Ciluteureun biasa tetap urusan mah ka Indonesia. Tangket titin anu sakna bener hakna nyepeng eta teh saha? Ngan cek pahaman abdi, da pamarentah teh hak menguasai dunia, rek sanes agama. Da agama nyata ada teh gitu. Kangge pangagama mah ngan pamarentah mengajalankeun da wujudna mah dina artos sampun iya sok ayeuna ngan wal gitu cantan we ayeuna tingawitan ayeuna di masa Pak Harto gambar Pak Harto kan teu aya digentos ku atos 100.000 nya terus anggar dukeun kaina 100.000 da waktuna 100 tahun dugi kena CF dunya ieu mah standarnya 100 tahun gitu. Kan 100 tahun ayeuna kan 1400 moal ka 1500 kan gitu terus
Dahar Ibu Mega gitu. Contoh Pak Jokowinya, jantan presiden. Biasa, wah kabeh pokok Pak Jokowi. Indonesia diampar ku duit, jelas tuh. Jelas tuh. Hari atasnya gambar Pak Jokowi. Prabowo. Atas nu mana? Bung Karno. Da eta nu boga lalakon. Sudah masalah. Makanya anu sebutkan Ratu Adil gitu, ada bahan saras nama gitu. Nah, mama punten. Abi teh sok maca Bung Karno ge sering ka Garut Selatan gitu. Dugi teu ka wilayah kampung Walau alam abdi teh can mau sabab intinya bener kebaheula bener saya gitunya masana. Buka walau alam gitunya masana gitu. Nah, ngan ari abdi meninggalikeun dina masana dina catur bahwa anu dipasian gelar Ratu Adil teh Bung Karno. Iya. Kumaha pokna saparantos gitu. Mangka datang Ratu Adil Pandita berarti nyambung ka Rasul lama bila Isa. Urusan bab duniawi ieu mah sanes agama. Ratu Adil. Itu maka paingan atuh Bung Karno mampu mewujudkan Pancasila da wadah eta mah gitu. Makana nu hak diajarkan 5 hiji Islam, Nasrani, Hindu, cok wilayahna masing-masing baru paham abdi kan gitu. Enggak keterangan ge apet teh Bung Karno teh ka Garut teh. Kapungkur saudara apet gitu. Ya sering perjalanan spiritual teh ka dieu gitu. Ya nu modeun itu mah gitu. Da Bung Karno muncul nanti di tahun 60 gitu. Pun bapak tinggal witan 60 sampai 84. Meninggal 84 diganti segala pun nanti sampai 87. 87 duit kan kayana puri baras bikin kayana gitu. Terbiasana. Makanya di kala waktu pun bapak wafat di bapak wafat kupon aja kela. Naon margina abdi can dewasa kata menjadi 40 di mak tas begitu abdi nincak di 40 anjeun nyarenkeun nama amanah tadinya bisa ulun ku mama tadi podcast singkat dengan Mama Uluk hatur nuhun mama terus tiasa cimarios dina ieu teh podcast Sukapura. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.